Aduh, alhamdulillah aing buahan Bang. Naon sering? Panen. Ngorak keneh euy. Ding samangka ieu mah Bang. Waluh ke lain samangka. Oh, geus ganti. Ibarat lagi waluh mah waluh ke. Hah? Beda gitu. Ya beda tuh samangka waluh. Napan ieu? Warnana ge sama. Sarua gitu kehen polontong. Iya atuh. Kali-kali aing teh bahasa Indonesia, Bang. Wah, pinuh deuleu ieu loba aing isukan. Ngala aing. Aing ek ngalatuh hiji nya. Montong ora keneh kehen. Ngora kumaha da geus ieu tuh. Tuh geus kolot, Bang. Saplak budak leutik keneh eta mah da. Nah, leutik kumaha na gedena sagede kumaha ieu? Dek kehen eta mah ngora keneh sagede kitu mah. Wah, pelit we. Nah, pelit-pelit kehen ngora keneh cek aing teh. Beja we embung ieu ketumbung merek aing. Ngora cek aing teh babalana jeung naon da moal ngeunah ieu cek ku aing lamun geus ieu mah diberek kehet. Aing ngeunah keneh daunna oding. Daunna kumaha? Daunna kehet nu kieu teh tah. Tah nu kieu tah pucukna ieu. Kita tambah awet muda tah nu kieu. Wah, nu bener, Bang. Amis. Bener ya, Bang. Heeh. Hajek saha, Bang? Ngeunah kehet nah bisa. Ngeunah pisan oding. Ngeunahnya. Jing. Bang. Asa aneh ieu mah rasana. Asa aneh kumaha kehet? Aduh. Jadi kana beuteung deui, Bang. Aduh. Aing ieu mah aing kacai heula, Bang. Ka mana si oding? Aing teu kuat, Bang. Kacai heula, Bang. Aduh, nasi si kehe dihakan beneran gitu. Aduh, aing moal weureu gitu, nu aing diburakeun heureuy aing teh. Aduh, Ding. Kunaon sia, Ding? Aduh, kunaon sia? Aing nyeri beuteung rek euy. Nyeri beuteung? Aduh, kunaon sia? Aing tadi teh di titah ieu. Ngeunah cenah ieu daun waluh cenah. Ai ku aing dilebok teh anjing lah jadi nyeri beuteung aing. Bener sia ieu. Heeh. Alah, geus di titah ku saha kitu eta? Ku adoyok Rik. Aduh, Rik. Aing anteur heula ka mantri ieu mah Rik. Asya boga teh duitna. Di mana heula atuh? Nyawa aing ge eueuh sarua wae. Kumaha atuh ieu? Geus ieu tinggal dagoan di dia dagoan. Aing ka di heula cicing. Lila tuh. Heeh. Aduh, anjing. Tuh, anu poho aing euy. Ding. Naon deui Rik? Geus aya. Lain, saya ulah ka kitu. Api-api pingsan sok, api-api pingsan. Heueuh. Sok buru. Heueuh. Sok. Aduh. Anjing. Karena si anjing nih tah aing pingsan naik naon atuh nya. Wah. naon ding? Gawat, Wak. Gawat naon kehet? Gawat. Si Oding pingsan. Anu bener sih teh. Wah tadi. Di mana kehet? Di situ ku aing tadi diamankeun tuh itu. Halo kumanyi. Keur di dieu keur kebon dia keur ningali waluh. Si Oding tuh. Kela. Kumaha? Tuh si Oding pingsan. Kabudeungan bener teh kabudeungan naon? Aing. Ya, antir ka mantri we Jung. Duitna mana tempat eueuh? Kela si Oding ya. Ya cepet ya. Urang aya perlu ieu pamajikan aing ere cenah budak. Sampai ek main gitu. Bang, mau main beneran? Iya tuh. Ah gitu. Siapa? Heuji kana ojek atuh dik. Heeh. Heueuh nyi tadi aduh si Oding ku aing teh diheureuyan nih ngahakan daun waluh. Daklah kepingsan cenah. Heeh siap balik. Aduh, Sodi. Ding. Yuh, ulah ting pingsan terjadi. Hah? Terjadi ke dina ge. Jadi kumaha we atuh? Aman ding anu geus maneh berobat mah hayu poin dianteur. Tah, duit mah aing aya tah. Aya rek. Aya 150 tuh, mahi meureun. Heuh, jang aing 100 jang sia gocap. Nah, paduai cur. Ya heueuh. Nah, ada aing nu ieu nage goblok. Ding. Nah, keur naon eta bagi duit kitu? Hah? Biasa sah. Bisnis sah. Bisnis. Heeh. Teu ngajak atuh. Aing tadi neangan maneh eueuh nya rek. Heeh. Bisnis naon euy? Manuk. Menang sabaraha? Lumayan tuh jangan meuli bubur. Tuh aing lumayan beda. Iya, mana teh ngaraja. Isuk deui mun ayanya. Heeh.
Pak? Hah? Si Oding kan menita ajak-ajak Si Oding naon? Baris nis manuk cenah. Nah, pancana cek si Burik tadi pingsan. Pingsan. Heuh pan ku bapak teh diheureuyaan si Oding teh menta waluh ka ditu tuh. Ai cing teh ku bapak teh di prank ning. Daunna cing teh ngeunah. Terus nyeri beuteung tadi tetes di dahar daun waluh. Nyeri beuteung kumaha si Oding keur ngabagi duit di ditu. Anu bener? Heeh, nyebut nama geus bisnis manuk cenah. Lain bisnis manuk sih kayak aduh si Burik nipu ka aing nyebut teh cenah ka mantri dah si Oding pingsan. Bapak tadi beres 150 dan mamah tadi nelpon. Di mana si Oding nak? Di tukang tadi mah. Yap. Ding. Aing capek atuh Ken. Nah aing capek aing nu nyeri beuteung nage goblok. Ke aing kamu perjuangan kali itu ding. Ah geus aing ek balik heula lah. Aing balik sia. Heuh magrib. Kana atuh anjing sarua lah. Lumayan Rik. Lumayan. Oh, sia ka aing nipu nyebut pingsan punya. Sia goblok. Kadi kan duit aing. Sok Di si burik. Kadi kan Burik, sia kadi. Sia kayak sakongkol nyebutkeun si Oding pingsan. Henteu henteu aing. Sok kadi kan duit aing. Di si Oding. Kadi keun duit aing. Aing mana bere gocap tawa di si Oding. Anu capean, Pak. Di si Oding. Sia ngaruruas we aing bakal teh sia. Eta mah ide si burik bang. Sia. Lain ide aing. Teh sia ka aing pingsan-pingsan. Siap lah. Ya, balik Pak. Sia burik goblok. Mere ide teh haram jadah. Duit darah-darah ini sebenarnya halus ding. Halus-halus banget sia halus. Tadi teh salah marada telat ding ruang-ruangna. Anjing sia haram jadah.